ya'mal su'an yujzah wa man ya'mal minas salihati min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun fa ulaika yadkhuluna al-jannata wa la yuzlamuna nadhira. Ana ya Allah wa man jeung ari siksa jelema eta ya'malan beramal yusija syai'at kana hiji perkara minas sholihati nyata tina pirang-pirang amal soleh. Siksa jelemana anu ngalakukeun hiji amal soleh minta karin erek lalaki aunsa awewe wa huwa bari eta jalma tetep mukmin iman. Siksa jelema anu migawe amal soleh dek lalaki dek awewe bari didasarkan iman faulaika tah maka itu jalma eta yadkhuluna bakal asup eta jalma al jannata ka surga. Bisa ayat maca yudkhuluna maca yadkhuluna bani maqul bani fa'il dina qiraat Ibnu Katsir itu adalah Nabi Amrin Nabi Ja'far itu yudkhuluna tetap saja nama yudkhuluna wala yuzlamuna jadi zalim eta jalma-jalma nakiron kana salit detik acan nakiron teh nakir teh asalna kulubun korma kana sagede kulubun korma oke moal dikurangan dina ganjaran anak sediko moal korupsi ganjaran artina bakal kapangi ganjaran anak di surga. Wa man ahsanu dinan wa man jeung ari saha jelemana ela ada tegasna eueuh deui jalemana eta ahsanu anu leuwih alus naon dinan agamana liman batan jelema aslama anu masrahkeun eta jalma wajhahu kana jiwa ragana eta jalma lillahi ka Gusti Allah. Aya deui jelema anu pakahade-hade na agama batan jelema anu pasrah sumrah masrahkeun sakabeh jiwa ragana in qada nurut ka Gusti Allah wa akhlaso terus ngaikhlaskeun eta jelema ngabersihkeun amal kana amalna eta jelema lillahi dan saukur ka Gusti Allah. Wa huwa bari ari eta jelema eta muhsinun anu bertauhid ka Gusti Allah. Wa taba'a jeung nuturkeun ieu jalma millata Ibrahim kana agama kitu nya kana agama kanjeng Nabi Ibrahim tegasna al-muwafiqo limilatil Islam anu mana eta agama Ibrahim teh sarua jeung agama Islam hanifan barianan condong jauh tina agama sejen dan saukur condong kana agama Islam wa takhadha jeung nafsaha Gusti Allah ngajadikeun saha Gusti Allah taala Ibrahim maka kanjeng Nabi Ibrahim khalilan kana jadi akasih desobian geusna jadi pilihan Gusti Allah khalisul mahabbati anu suci anu murni cintana lahu ka Gusti Allah. Eueuh deui jelema anu hade-hade dina agamana batan jelema anu masrahkeun jiwa ragana ngan saukur ka Gusti Allah. Nya ikhlas dina amalna turut tumut ka Gusti Allah bari jeung ngan saukur ka Gusti Allah. Teu ngaharepkeun dina amal teu aya hal-hal anu teu hayang itu teu hayang ieu ngan saukur sadar diri bahwa kuring teh hamba Gusti Allah ngaranna hamba mah yang kudu
ngabdi ngabakti ka Gusti Allah. Wa huwa muslimun bidasar tauhid. Terus beragama Islam geus eta panghade-hadena ya. Mulai sampewekeun itu jelema kitu panghade-hadena. Tanah bapak minta gitu. Tanah bapak minta. Iya itu lain bapak minta. Jadi ngan saukur ka Gusti Allah. Bisa hayang itu hayang ieu baru dilarang. Ya. Ari tingkatan takwa teh tingkatan nurut ka Gusti Allah teh. Lamun hayang itu hayang ieu tapi lamun eta mangrupakeun janji ti Gusti Allah eta masih kene kaasup takwa ka Gusti Allah. Dinya. Dan tingkatanana kan aya nu takwa ka Gusti Allah teh usaha sieun tina siksaan Gusti Allah. Aya teh kudu salat. Teu keuyeung salat teh. Tapi yang mesin itu bubar kena. Jadi maksakeun salat. Itu ke sarua eta teh karena Gusti Allah. Ikhlas keneh teh karena Allah. Jadi ayah semangat dengan ayah kasihan ku siksaan anak ayah semangat ku ganjaran anu kadua salat teh karena kabita ku janjina Gusti Allah. Salat teh kabita ku janjina Gusti Allah. Ya malah sieun ku siksaan tapi kabita ku janjina. Jadi lamun hayang itu hayang ieu hantak hayang itu hayang ieu karena memang dijanjikan ku Gusti Allah eta ge sarua masih karena Gusti Allah. Sok sangkilang memang harap jang ke ganjaran oge teh naon. Ya, itu sarua sabab ganjaranna janjian ku Gusti Allah. Lamun ngarep-ngarep ganjaran di lian Gusti Allah teu meunang. Apa? Pacampur eta mah. Jadi misalkan sekanjeng Nabi teh hayang beunghar baca waqiah, hayang beunghar salat duha, ieu mah salat duha teh da hayang beunghar kupedah dijanjikeun ku Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi na teh ti Gusti Allah. Tah eta oge ongkoh alus kene. Pada tujuanna dunia. Ya, gitu. Tapi mudah-mudahan akhirat oge nya kebagian gitu. Halus ulah ieu kahiji daya teh janji ti Gusti Allah. Tah ulah kono kaduana dijanjian deui beunghar teh datang ka akhirat. Itu jadi beunghar teh surat Waqiah mah dunia akhirat. Nah, dunia nanti tong sabara mudah-mudahan gitu. Ya dunia oge jang baka ibadah. Ti dunia teh datang ke akhirat. Jadi nu jadi harapan gede apa di akhirat. Nah, seperti itu. Nah, eta mah tingkatan kadua. Tingkatan katilu nama mun salat teh amal teh lah pokona mah kuring mah sadar diri bae. Da kuring hambana Gusti Allah. Ngaran hamba mah ari hamba sahaya zaman baheula digawe teh diburuhan. Salajeng munding nu penting di paraban, kan urang di paraban ku Gusti Allah di rezeki. Lain erek diburuhan, erek dicepret, erek dikumaha itu. Nah, sadar diri urang mah hamba Gusti. Urang banyak kudu lagi kabakti ka Gusti Allah. Nah, saya mah urut dari itu nya. Nah, itu paling tinggi nama itu. Jadi erek kieu loba pamenta ka Gusti Allah, dijanjian Gusti Allah banyak haji alus. Ya, da menta oge eta teh ka Gusti Allah mah alus nembongkeun rasa butuh urang ka Gusti Allah. Memang urang mah butuh ka Gusti Allah teh.
Gusti Allah malah menolong pemerintah teh itu berarti jelema teh sadar bahwa manehna teh butuh ka Gusti. Kurang mah lah menta teh mana mau gawe kitu bae. Belum bisa pamenta. Mana aja lah. Ya ari jelema teh sabar teu lain di jelema eta. Ai ka Gusti Allah mah urang naon lain di Gusti Allah. Padahal mah teu menta tapi loba dibere. Teu menta bisa beuntak keur PS teh. Bisa beuntak. Teu menta bisa ngarenghap, bisa ngarenghap. Ya, oge sok menta urang. Gusti anu bisa ngarenghap oge sok tapi dibere ku Gusti Allah teh. Da sok ngarenghap. Menta oge. Teu menta oge bisa ngarenghap. Itu kan di Gusti Allah, tapi tara menta teh urang teh. Kudu nana mah menta. Sabab kabeh oge Gusti Allah lamun menta teh. Disebut Gusti Allah berarti sadar jelema teh kabeh kitu aing Gusti Allah begitu. Ari ka jelema mah dan teu jelema hakikat Gusti Allah. Tak kudu loba menta teh ka Gusti Allah. Dan menta teh ulah perkapalan ka Gusti Allah mah. Gusti minta duit pada 10.000 baik. Ulah gitu. Gusti aya duit 1,1 miliar. Aku cenah gede-gede teh minta teh gede teh cek urang. Gede teh. Si Gusti Allah teh. Minta teh telah kapan? Walillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Walillahi jeung eta kagungan Gusti Allah. Ma ari sakabeh perkara fis samawati anu aya di bilang-bilang langit wa jeung sakabeh perkara fil ardi anu aya di bumi milkan milikna ya bogana Gusti Allah wa khalaqon jeung anu ngadamel nah nu bogana Gusti Allah nu ngieuna Gusti Allah nu musik mangikeun Gusti Allah nu nangtukeun Gusti Allah wa abidan jeung dikaulakeun kabeh kudu ngaula ka Gusti wa kana Allahu bi kulli syai'in muhita wa kana jeung Gusti Allah taala bi kulli syai'in kana setiap perkara eta muhiton anu meliputi ilman wa qudratan panguningan Gusti Allah kawasa Gusti Allah biasa mukasifat billahi ka Allah teulireun kasifatan kusifat ilmu jeung kudrat kabeh karuningan Gusti Allah kabeh aya dina kawasana Gusti Allah. Sallu ala nuri Ahmad nuril mana